tadi pagung kahayang teu make dasar ngalanggar hukum agama nu kitu kasuksasan. Mijil saking prawingwang inalangan ya ampe gadi irina sekar pinuji sekara pinuji lulumut jebat kastori ya jebat kastori banglus lampahipun aletan tinagara parang gubarja patih kala serengilan senopati kala badra kairing waladia balad tamtama ngalet ngengkeinga banalet mat-matnya tang pinang metu alas manjing alas lumampah sikap pedang tamsir gada bini canda sapanah limpung kitu kaayaanana bade ngalak nyawa panu dewanata tuna lampah eta kasarius nyaeta di hiji leuweung anu kareh kabana sapon kaselama ngumpeng hari anu jadi ratu di Selama ngumpeng taya sanes nyaeta Dewi Durga atanapi disebat Batari Durga anu dina waktos ayeuna ieu Batari Durga teh nuju pinangih jeung kaprihatinan margi tempat-tempat masyarakat di ieu Selama ngumpeng teh dina waktos ayeuna diamuk gajah-gajah anu dipingpin ku Gajah Sena ngamuk nguak ngawik meureun tadina salah saeus masyarakat teh sok ngaheureuyan eta gajah anu mamalana dina waktu ayeuna ngaruksak kampung Padesaan seueur anu ngungsi paburisat masyarakat anu ngulon ngetan ngidul sareng ngalem alayan wayana parantos gempungan anu disawalakeun taya sanes pikeun ngayakeun perlawanan ngusir gajah-gajah anu ngaruksak halumampah Batari Durga kalau dia ada bala tamtama kula abdi ayo siap sikap pedang tamsir kada bini cara sapana limpung alat-alat yang saja banang ingih mangga ayo kurang kepung wakul buaya mangga gajah-gajahna aya kasebelan teuing sejumlah dulu-dulu
salira kedah dadi api nyaraga kedah dijaga mujirim nawaruga nyaraga kedah dijaga ning ria anu jirim nawaruga urang kerap sasarengan baritik tenan mulai baritik tenan lepatna ibu hajah nining lepatna ngadang dosa lepatna ngadang dosa Wilujeng pribadi sahanu rek ngahargaan iwati bangsa sorangan cinta kana kabudayaan sami cinta kabangsaan junjungkan derajat seni ku jalan ati nu murni persatuan ulah kali kadek kasih ujung tinggi wis kena dihin pinas di Kesahyang Widi wis kena dihin pinas di Kesahyang Widi Widi Batari Durga anu prihatin ningali kaayaan hamba rakyat ieu selama ngumpeng paburantak anu ngulon ngetan ngidung ngalernya tadi amuk ku gajah-gajah anu dipingpin ku gajah panggedena nyaeta Gajah Seda bari jeung gajah teh bodas rupana unira Kang Andika dah tobating udin omo uken dodoy dama jeung sajabana anu dina waktu ayeuna menta supaya siapkeun tanaga jeung pikiran ulah tinggalin alat-alatnya tak urang ngusir gajah anu ngaruksak tatanen nepi ka beak komo itu mah kebonjang dasri anu dina waktu ayeuna luda suuk ansur sampeuweuk da puguh teh dipelak tadina oge tobat teuing tak kumaha sakitu maneh dina waktu ayeuna cum anu kudu pangheulana mingpin ieu sajumlah dulur-dulur urang anu ngabogaan tekad ngusir gajah. Sumuhun kulan sumuhun mangga. Nguningakeun jisim abdi oge kulan Gusti. Oh, Gusti Ratu. Naon? Punini kulan. Ku gajah sanes muntaber. Si kasebelan sugan teh ku gajah. Nuhun kulan Gusti.
Homo abdi maupun anak. Nah kunaon anak maneh ditewak gajah, dipaehan gajah, dijejek gajah apa kunaon? Sanes abdi pun anak mah jiga gajah rupana sunru. Meni ngaroda wae ka aing teh. Meni rupa-rupa wae, meni teu sarerius, Meni teu relevan jeung lalakon. Mohon kula Gusti. Dina waktos ayeuna kedah kumaha atuh carana. Coba baik minta supaya mikir ai kasihan gajah kunaon. Ai numutkeun beja mah cenah saurna kasihan gajah mah ku iguana. Atuh moran iguana na kudu neangan ka si Saswa. Si Samseng Gunawan. Nuhun kula Gusti. Lain kasihan gajah mah ku sireum. Benar. Dina Sultan ge pan. Teu mungkin gajah anu sakitu gedena sieun ku sireum. Pek pikir. Ayeuna gajah anu sakitu leutikna. Oh gajah anu sakitu gedena, sireum sakitu leutik. Piraku make jeung sieun ku sireum. Asa teu mungkin. Peke pecakan ayeuna sireum cenah cicing hareupeun gajah heuk cenah dijejak da paeh atuh. Oh ai ku kitu teh mah. Ku kitu teh banyak coba lamun sireum abus kana ceulina. Mata naon digibrikeun. Meni mung eleh maneh wawat mah. Cing kumaha pandangan tijang dahu. Oh kieu tiji sim abdi mah kulan. Tiji sim abdi mah kulan teu aya deui dina waktu ayeuna mah lintang ti kedah nyieun ranjau we seun. Ranjau kumaha? Seun urang nyieun lombang ge anu jero. Da gajah ge meureun nyaho nya eta teh lombang anu jero. Henteu kapan ti luhurna rimunan deui ku jukut. Tadi mana kajejek teh kitu gajah teh bakal ngagebrus. Dadah teuing. Teu sangka maneh jenius. Nuhun kula Gusti. Kapan gajahna ge lain hiji kumaha lamun baturna ngamuk? Tah upami ngamuk kurang lumpat. Meni kabeda-beda teuing sak aing teh kabeda-beda teuing. Tobat teuing hayu dina waktu ayeuna mah siapkeun tara jeung pikiran belah mana cara teh cicingna gajah teh di mana cara cicingna? Mana cicingna nya? Sok dina rungkun biasa eta ledung eta. Lain euy uing dek nanyakeun. Naon? Gajah naon anu sukuna dua? Nah, maka jeung aya gajah sukuna dua. Jawab suku. Aya. Gajah diteuk-teuk nu hareup duanana. Jadi dua nu tukang. Lain. Nah, kumaha kitu? Gajah naon? Ari gajah nu sukuna dua teh nya eta gajah mada. Bener euy. Teu inget kana sejarah gajah mada ti Majapahit euy. Ya, raja ti Majapahit teh rajana teh hayam wuruk kapan. Tah ayeuna uing dek nanyakeun hayam naon nu sukuna dua. Gampang euy. Naon? Hayam wuruk. Lain dah hayam biasa ge dua. Tapi aduh ampun. Seueur katipu dinten ieu abdi ieu. Ampun teuing. Hu. Hayo urang geus tah. Tarik durga ningali gajah anu keur darpa oge aya anu hareureui. Palih kulona gajah anu panggedena bari bodas rupana nyaeta gajah sena. Sing paruringkak bulu punuk. Recetna gajah anu sakitu seueurna. Barang haningali ieu Batari Durga. Obat. Kaget. Gone irakan ningali. Obat. Kaget kunira.
pisan kaget kunirakan ningali kaget kunirakan ningali ingkang sami ngalaga geus kena dihimpin nasti sayang ya tobat Gusti Nu Maha Agung asa kabina-bina teuing tingali itu Barnas bulan Dahu Udin Emen Naryak lagi bulan Gusti Ateng bulan tingali itu Radi Gajah tapi kalau bak itu waduh tuh sangka teuing itu tingali Geraji Gopar nya waduh tobat iya itu tuh gitu ditumpukan di naon laneuh pula ditu naon ngumpulna gajah teh teu sangka kumaha atuh carana waktu ayeuna Gusti da seueur teuing geuning gajahna nah make sieun sagala sok dina waktu ayeuna mah wayahna usir piraku urang masalah ku manusia anu loba akalna kumaha wae carana malalikir minta supaya nyebar ulah ngagunuh kabeh manehna lieureun ya banget maneh surai maneh belah ditu kuring di dieu maneh dadang cobek belah kidul tak itu maneh belah kulon maneh dedi belah kulon maneh belah kulon siap ya mana siap lain lamun dikeresakeun memenang hiji we itu gajah anu gadingan tuh lumayan gadingna duh dijual teh payu teh punglakeun ku aing dah benang hiji we gadingna lumayan nah keur naon aya maneh gadingna si balagu mah teh teu nyahoon keur naon keur topi kulitna keur topi mah ngomong teh ka mana karep wae geuning maneh Rohman ari gading mah gunana nyaeta keur ngalatai ceuli tuh kalayan sajabina tikeun ngalatai ceuli teh bisi aya nu nongtot moal nyaeta ubarna teh disuntik gajah-gajah istuning ranci geus pisan barang ngadenge sora jama kalayan kaama kabeneran anginna nebak kana ieu kumpulan gajah Allah sila kabatur nah budak aduh mana bensin kuring eueuh si juri karena dengan bensin itu gajah geus deukeut mun bae kagok urang mah bejakeun ka pamajikan uing bejakeun naon bejakeun moal bisa balik deui bejakeun urang kitu ka jejak gajah acan ka jejakna ge heuh bisi
si Juri ayo buru-buru ya lajeng wae Batari Durga anu parantos sayogi panah-panah kurang ajar bangsat hutang pati bayar pati hutang wirang bayi wirang rasakeun ku aing dipentang seri panah dina waktu ayeuna panah pusaka bangsat lajeng nyanak gunewa lan panahna rasakeun kurang ajar stiker sahyang dumampara ieu panah-panah ti Batari Durga teu haya hiji oge anu teurak kana ieu gajah anu panggedena nyata anu disebut Gajah Sena gadingna seukeut luar biasa itu kayaanana ieu panah nu karasana ku Gajah Sena irsa upamana dientepan laleur mun cara jelema mah nyerenge seuri nyaeta nyengsirikeun kana laku lapah jelema anu nemakan bari jeung teu karasa mun ceuk cara jelema mah meureun hehe kitu tah dina waktu eta samia halo bapak Gusti Maha Agung geningan teu mempan ayo kabur geningan itu gajahna ngudag sing bisa nyalametkeun diri sewang-sewangan aduh kabur teu aduh kunaon mana Tumar ieu teh jalikeun cing pangyangkehkeun kuring udah batur geus ke jararawa tuh ka itu kumaha kuring teh teh maneh teh da urang ngawak leutik maneh mah gede atuh ari maneh Komar aduh teh cing itu panyokotkeun naon itu suung nagawir jeung gering jeung panyokotkeun suung ieu teh kumaha teh kayak geus sager hayang suung mau urang cokot teh ka dieu udah suung mah sapoe dua poe geus buruk wah urang nyieun teh nyieun tina plastikna turut termos tuh ngabala lodor aing keur gering borora hayang seuri lain seuri urutan uing aduh kumaha tuh nya teu hayang nginum maneh hayang nginum puguhana geus sarua nah atuh nawaran bari jeung eueuh teu ngabodor dinu kieu mah hayang maneh diseungceurikeun ku aing atuh seungceurikeun aing teh sugane pada ngarekam haha geus ya nyeungceurikeun ana sakitu si gelo kumaha geus ieu urang hayu urang penis balik ubah lumampahna ieu Batari Durga lumpat sakalumpat lampet Sadaya
Hai